hajat ngagandeng-gandeng jeli aing gua. Kawin turun Om endah dengar dicalonin mai. Telaku apa kumaha. Om endah itu nyar gurun pelet aing. Aya inceran hiji tuh. Nyar pelet mungkin. Aing hayang kawin. Itu sepi jauh lain dak, wah ini ginawahkeun lain. Kena ngalamun jero amat yo. Kita main ginawahkeun lewat ka dieu mah. Wah! Saya nang ngerosen aing Kang. Entah aing nales ya ditu tuh ho. Ceng, jelema tak ngalamun jero amat sih kan. Asya masalah naon gitu. Kubu iya ngelir nah atuh nu kore loba nu hajat teh kawinan bakal kawinan atuh aing teh geus kawinan he Jeung bawa ka pokona. Can Ya bawa ka bogohan manjur. Tah di ditu tuh aya nu manjur eta mah tuh deket saung eta gigirna aya tanggal kadu di dinya. Insyaallah sia geura ge kali itu jeung coba. oh coba aing cobanya Itu sukan manjur gitu nun ya ayo siap. Alah saya teh daek bade tipu ku aing atuh dina ge sanu daek kan ka jelema dong kitu. Karek nah tangkal lagi bisa akan diomongin tuh lagi ayo beli ya kita isaran ke dia lagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denya nu hajat cobrak gue. Iya tangkalan dong nah. Pokoknya jajal lah. Assalamualaikum. Bah. Assalamualaikum. Saha eta assalamualaikum karena tetangkalan bawa-bawa di rumah edan tenan ya kuai kebeneran dia pelagapkeun bae jelema kieu kuai dak bae nah Panggil nembalan bae ya. Yo udah jajal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya naon ieu? Tah wari mah aya nembalan. Iya mbah. Ini kami hayang ka awewe mbah, teh laku-laku Adanya di Belanda kawinan, di Kongo kawinan, di mana-mana kuwi kawinan. Oh, sia hayang ka awewe. Oh mbah, kami hayang ka awewe, teh laku-laku. Gampang eta mah. Kumaha mbah? Kumane mawa naon ka dieuna? Waroko mah mbah. Tah, kabeneran eta persyaratan anu bagus mah. Ngeun ku aing ieu di deuleuheulan beungeut sia. Oke, tungguannya. Oh mbah, geura coba kumahakeun ieu beungeut na ieu. Oh, pantes ieu ku aing di deuleuh ieu beungeut poek bae. Orengan beungeut sia jiga bayawa. Si bedus si juri kumanan ngomong tengaran adi buat ayo lomba yawak besar lomba yawak. Aduh kudu kumaha mbah? Geus eta sotkeun bae rokok 2 bungkus di dinya. Tinggalkeun. Yeuh, gua bere yeuh. Jampena tah. Oh mbah. Di handphone mbah. Geus geura balik bae sia. Aduh di kumaha kan mbah? Teuing eta dikeuman dina cai kege manggih sia bika. Oh mbah. Kan di mana manggihna? Teuing di mana ge kege bakal anu nyamperkeun ka sia eta. Soalnya mbah. Ayo. Apa dhisik? Wah, katai ngalagakeun si Big Sawi. Tapi lumayan nih rokoknya 2 bungkus. Udud bae lah. Big Saw, si Big Saw balon-balon teuing.